Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Fi nawaqidil wudu'i barina tetep dina mertelakeun pirang-pirang anu mantak ngabatalkeun kana wudu. Al musammati anu dingaranan aidon deui. Bi asbabil hadasi kalawan pirang-pirang sabab hadas. Waladzi jeung ari anu yunkidu anu ngabatalkeun itu ladzi ayyubtilu tegesna ngabatalkeun itu ladzi al wudu'a kana wudu khamsatu asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Ahaduha ari anu kahijina itu khamsah atawa ari salah sahijina itu khamsah ma eta perkara kharaja anu kaluar itu ma min ahadis sabilaini tina salah sahijina dua jalan. Ayil kubuli tegesna tina kubul wad duburi jeung tina dubur. Min mutawaddiin ti jalma anu boga wudu hayyin anu hirup wadihin anu pertela mu'tadan eta biasa kana bukti naon al khariju anu kaluarna kabaulin seperti kencikiih wa ghaitin jeung tai au nadhiron atawa eta anu langka kadamin seperti getih wa haso jeung keusik najesan kalawan najis kahadhil amsilati sapertikeun ieu pirang-pirang conto autlahiron najesan eta najis kahadhil amsilati sapertikeun ieu pirang-pirang conto autlahiron atawa anu suci kadudin sapertikeun bilatung illal maniya kajaba cai mani al kharija anu kaluar itu mani bihtilamin kusabab ngimpi jima min mutawaddiin ti jalma nu boga wudu mumakkinin anu netepkeun itu mutawaddi maq'adahu kana tempat diukna itu mutawaddi tempat diuk tabiritna minal arudi tina bumi fala yunqidu atau fala yanqudu maka teu batal itu wudu. Wal musykilu jeung ari wandu musykil innama yantaqidu eta pasti narima batal nan wuduna itu musykil bil khariji ku sabab aya nu kaluar min farjaihi tina dua parjina itu musykil jami'an barina bareng atawa barina sakabehna gitu jami'an di dia. Wasani jeung ari anu kaduana eta annaumu sare ala ghairi hayatil mutamakkini kana lianti tingkah netepkeun kana biritna. Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapali pirang-pirang selenan matan ziyadatun minal arudi ari aya tambahan lapad minal arudi adahu minal arudi tina bumi maq'adahu kana tempat diukna eta si jalma. Wal ardu jeung ari lapad ardu atawa lapad ardu bumi teh ya laisas eta lain itu ardun bi qayyidin eta qayyid. Wa kharaja jeung kaluar bil mutamakkini ku lapad mutamakkinun naon ma perkara launama lamun sare si jalma qa'idan barina nu diuk goiro mutamakkinin anu henteu netepkeun biritna kana bumi
au nama atawa sare si jalma ko iman barina anu nangtung au ala qafahu atawa kana namprak nasi jalma walau mutamakkinan jeung sanajan eta netepkeun kana biritna. Wasalitu jeung anu katiluna eta zawalul aqli leungitna akal ail ghalabatu tegasna ngalindih na itu zawalul aqli alaihi kasih jalma bisa krin ku sabab beureu au marodin atau ku sabab gering au jununin atau ku sabab gelo au ilmain atau ku sabab sakaler wa ghairi dzalika atawa liantina itu nugas dicaritakeun. Warabi'u jeung ari nu kaopatna eta lamsur rajuli nyabakna lalaki almar'ata ka awewe al ajnabiyyata anu deungeun-deungeun itu si mar'ah ghairal muharrami atawa muhrami ghairal mahrami tegasna anu lain mahram. Walau mayyitatan jeung sanajan eta mayyit wal muradu jeung ari nu dimaksud bi rajuli kulafad rajul wal mar'ati jeung kulafad mar'ah zakarun eta lalaki wa unsa jeung awewe balago anu geus nepi itu zakar jeung unsa hadda syahwati kana batasan syahwat urpan cek huruf. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bil muhrami atau bil mahrami ku kecap mahram man eta jalma haruma anu haram naon nikahuhan nikahna itu si eman atawa nikah ka itu eman li ajli nasabin karena arah-arah nasab orodoin atawa sasusu arah-arah sasusu au musoharotin atawa karena arah-arah kami tohaan wa qauluhu jeung wa qaulihi jeung dawuhan musannif wa qauluhu atuh jeung ari dawuhan musannif min ghairi hailin barina teu aya anu ngahalangan riju eta ngaluarkeun itu kaawal makana perkara laukana lamun bae bukti hunaka dina eta tempat naon hailun atawa hunaka eta tetep dina eta tempat naon hailun anu ngahalangan falana qada maka teu batal wudu hina idzin dan nalika itu laukana hunaka hail